ila ahsanil hal biquwwatika wa qudratika ya aziz wa ya muta'al. Daeng beunghar tuh langsung baik. Wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal bara'ati wal balaghati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati rahmatin riqatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa as-sadaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa qala nabiyyuna Muhammad cik dina kitab Mukhtarul Hadis bang korek-korekna jalma anu diucapkeun nama Kangjeng Rasul teu daek ngajawab ku lafaz sallallahu alaihi wasallam daek jadi jalma korek daek beunghar tuh langsung bae kana beunghar mah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas ahsanuhum khulqan al hadis. Wa qala nabimu fi nabmihi Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari Muhammadun jauharun wan nasu kal hajari maulaya sholli lim daiman terus lain neruskeun belas seserian tolol ieu ngaranna lembur naon terang abdi ge ngetes be molor apa henteu ya orang kebun kalapa yang ngomong Jepang Raya, Inggris Raya, Arab Raya apa Indonesia Raya? Inggris benar. All praise be to Allah is given us mercy and His blessing until we can meet together in this public speaking. Kaharti sarua engel lieur geura campur betul campur oplosan bahasa teu naon anu teu meunang oge oplosan minuman nu mantak ngaharamkeun betul oplosan minuman anu mantak ngamabokeun betul salatna selama 40 poe 40 penting moal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Jadi geura campur siga karedok ge ai dicampur mah ngeunah betul. Alhamdulillah. Lanjut. Satu acana abdi neraskeun kana jalan cerita dakwah abdi nyuhunkeun dihapunten. Nges pasti bahasa orang dia jeung bahasa orang Banten beda. Abdi bade perkenalan heula. Nami abdi Muhammad Zikrillah, orang Kampung Sajira Timur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, negara Indonesia, bagian Asia Tenggara, planet Bumi. Bisi parukeun aing orang Pluto tolol. Lanjut. Jadi hambura bahasa kasar, sebab abdi mah makhluk kasar. Lain makhluk halus. Ai makhluk halus somraing kuntilanak tolol. Betul. Hambura anu leutik tibatan kaula anggap abdi kakak. Anu sapantaran kula
anggap abdi ieu sebagai babaturan. Anu kolot di batan kaula anggap abdi ieu sebagai anak ibu-ibu bapak-bapak. Sebab abdi ge kanu hadir di tempat geus teu ngangkap jalema. Ngangkap dulur maksudna alhamdulillah. Jadi geus teu asa-asa hampura nya. Hampura insya. Lanjut. Syadatul qurrama para alimil ulama. Para kiai, para huzaj, para tokoh masyarakat, para guru sadayana, pamugia guru-guru urang sadayana sing ditambih-tambih kamuliaan ku Gusti Allah. Amin. Sing ditambih-tambih milik sinareng rezekina ku Allah serta di maut ke dina maut anu husnul khatimah. Amin. Amin. Aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer manawi ayah. Dimulai Bapak RT na ayah RT na, mulai Bapak RW na, Bapak Lurah terus sampai ke Bapak Presiden na. Mudah-mudahan para pemimpin orang sadene sing dijadikan para pemimpin anu adil, anu amanah, anu tiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dan public figure yang paling terbaik. Betul? Betul. Kumaha kitu Rasul lamun disebut guru dina sakabeh guru. Betul? Rasul lamun disebut presiden sakabeh presiden. Rasul lamun disebut panglima perang hiji-hijina panglima perang anu paling berani yaitu Rasulullah. Puluhan daripada peperangan Rasulullah selalu berada di garda paling terdepan untuk membela agama Islam. Betul? Rasul lamun disebut wakil rakyat hiji-hijina wakil rakyat anu paling nyaahun ka rakyat yaitu Rasulullah. Kajeun teuing aing lapar nu penting rakyat seubeuh. Itulah Rasulullah. Betul? Beda jeung pemimpin ayeuna. Betul? Samemeh jadi pemimpin sok ngadeukeutan heula jalma-jalma anu mara rizki. Betul? Betul gak sih? Atau ngomong samemeh jadi wakil rakyat sok ngadeukeutan heula jalma-jalma anu malarat. Betul? Cik paribahasa Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat nu malarat tetap malarat, anu di laluhur lobawana makin makmur. Betul? Maka orang sampai-sampai doakan para pemimpin orang dijadikan para pemimpin anu adil, anu amanah, anu tiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan public figure yang paling terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu anu hadir dina ieu tempat, pamugia biungna urang dina ieu tempat sing ngajadikeun Allah Subhanahu wa taala sing netepkeun iman sinareng Islamna, panjang umurna, lancar rezekina, anu gaduh hutang sing geura kabayar hutangna, tanu harus. Anu gaduh angsuran sing geura kabayar angsurana, anu gaduh cicilan sing geura kabayar cicilana, pamuda-pamudi anu jomblo-jomblo sing geura nikahna. Sebab abdi jomblo kene. Mudah-mudahan balik di anu mulung minantu. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu nu tacan hamil sing geura hamilna, anu tacan dicandung sing geura dicandungna. Amin. Nini calangap. Saha bon nek nyandung nini. Betul? Ampuran nih geus eueuh hawa. Nini malamun ibarat HP mah HP Nokia jadul, batu batangan ngedrop bae. Betul? Tapi lumayan jeung tutulak pintu. Amin ya Rabbal. Urang doakeun nini sadayana sing dipanjangkan umurna. Amin. Sing dipanjangkan umur. Amin. Jadi kabeh geus maot ini mah hirup we sorangan. Amin. Aneh ibu-ibu lamun kiai ngabahas nyadung sok langsung be sentimen. Betul? Ibu araya, buaya. Ibu hayang asup kana surga hayang asup kana surga, hayang jampena. Turutan mantos abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Mun salaki hayang nyandung
ku ibu-ibu kudu didukung. Pintu surga muka lebar pikeun ibu-ibu nu daek dicandung. Cik adodo cocok ya. Alhamdulillah. Lanjut. Santriwan santriwati jomblowan jomblowati yang merasa perawan kudu sing hati-hati. Ulah sok nongkrong digigir cai bisi digoda ku aki-aki. Ulah borong aki-aki aing ge beuki. Lanjut. Oke, ka para panitia sadayana pamugia, sadaya apa-apa yang sudah dikorbankan oleh mereka, baik tenaga, materi ataupun pemikiran, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan maulid yang akan datang jauh lebih meriah daripada maulid pada tahun sekarang. Amin. Ya Rabbal. Langguk dipayun mangga urang sanggahkeun puja kali puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin ka urang nikmat iman nikmat Islam. Pamugia kempelna urang dina ieu waktu sing ngajadikeun Allah Subhanahu wa taala ngahampuran dosa-dosa urang. Amin. Salawat kali salam pamugia dicurah limpahkeun ka Rasulil Mustafa wal Habibil Murtada Sayyidina al-Muntaqa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, tut ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan orang sadana termasuk ahli syafaatul ummah Rasulullah di yaumul kiamat engke. Amin. Ya Rabbal. Ibu napa cinta ka Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Rasul. Lamun urang cinta ka Kangjeng Rasul, urang kudu terang heula makna cinta. Cinta bahasa Inggrisna naon? Bareletnya orang kota. Cinta bahasa Inggrisnya naon? Love. What the meaning is love? Apa arti cinta? Ayeuna urang taroskeun makna cinta ka tilu golongan. Hiji taroskeun makna cinta ka golongan pamuda. Ka Ahmad naon arti cinta? Dijawab ku ka Ahmad, cinta adalah cerita indah yang tiada tara. Indah saja bobogohan dina jero kurung kebobege indah. Itulah yang disebut dengan cinta butai. Betul. Ayeuna taroskeun mana cinta ka golongan ibu-ibu jeung bapak-bapak. Taros emak jeung bapak urang. Emak, bapak, naon arti cinta? Dijawab ku emak jeung ku bapak urang, cinta adalah cerita indah yang tiada tara, yang diawali dengan kisah dan kasih dan diakhiri dengan kusah dan koseh. Nges, eta mah urusan emak jeung bapak urang. Betul. Ayeuna taroskeun mana cinta ka golongan santri. Aya santri. Hidup santri. Alhamdulillah. Taroskeun mana cinta ka golongan santri. Mang, bi, naon arti cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumatsu walakin yuhassu. Kaharte. Aing sarua. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa diraba, namun cinta adalah sesuatu yang bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Alhamdulillah. Di lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul, geretakkeun dina jero hate bahwa urang bogoh ka Kangjeng Rasul. Diucapkeun lewat lisan ku maca sholawat. Panci Kangjeng Rasul, syafaati yaumal qiyamati hakun, paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kula di yaumul kiamat engke hak bener ayana. Sing sahaja anu henteu percaya kana syafaat kula ci Kangjeng Rasul, maka moal lebet kana golongan ahli syafaat kula. Ditaros ku para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatmu? Dijawab ku Kangjeng Rasul, nyaeta jalma anu keur hirup di alam dunya loba maca sholawat ka kaula. Siap bersolawat? Siap bersolawat? Yang kompak siap bersolawat?
lamun cik abdi kieu Bu dengekeun, ibu bapak dengekeun, jawab jeung kompak. Lamun cik abdi aku cinta padamu, jawab ku kabehan Nabiyuna Muhammad. Bisa? Bisa? Coba dites heula. Aku cinta padamu, kami rindu padamu, semuanya maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil manusia idolaku. Nabiuna Muhammad dioda ubelet Nabiuna Muhammad gitu tudul gaur berkat tuh ya can gencan aing kebagian moal ieu. Ulangi, manusia yang mulia Nabiuna Muhammad, manusia yang sempurna Nabiuna Muhammad, semuanya maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil manusia idolaku manusia pujaanku ingin hidup bersamamu jiwa raga untukmu siap hancur untukmu siap mati untukmu. Yang kompak semuanya maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil ya rabbi bil mustafa balligh. Terus alhamdulillah. Allahumma ja'al salawatika wal barakatika ala sayyidil mursalin wal imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasuli rahmah bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Lanjut kemana? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu hari besar Islam yang sering dimeriahkan dan dirayakan oleh umat Islam di berbagai penjuru, di antaranya eta Maulid, bulan Maulid bahasana bahasa Arab, Arab engke kadituna Ar-Rahman Ar-Rahim, bahasa Arab, maksudnya hari kelahiran. Lamun Maulid Rasul berarti memperingati hari kelahiran Kangjeng Rasul apa Nabi? Kangjeng Rasul apa Kangjeng Nabi? Aya Kangjeng Rasul, aya Kangjeng Nabi, Bu. Setiap Kangjeng Rasul nges pasti Nabi, betul? Tapi setiap Nabi eta Rasul, betul? Contohna kieu, bapak-bapak kudu ngajina dipakai contoh. Setiap kepala sekolah eta nges pasti guru, tapi setiap guru eta kepala sekolah, betul? Akur, setuju? Alhamdulillah. Setiap kiai nges pasti santri, tapi setiap santri eta kiai, betul? Ayeuna urang Kangjeng Rasul, inget kene Kangjeng Rasul lahir poe naon?
Kangjeng Rasul lahir poe Senin, dibabarkan di kota Mekah, ngajarit maratan langit ngoceh maratan jagat kaceluk ka aun-aun kapancar negara. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun pil atau tahun gajah, betul iya calakan nangning ke alhamdulillah. Atau bertepatan pada tanggal 22 April 571 Masehi. Alhamdulillah. Pancik ting qasidah teh mah kieu aya di tim qasidah aya paktung ting tung ting tung dung dulung dung dulung ting ting dung 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 ting ting dung 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 ting ting dung dulung dung 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 ting ting pegat cerita kabelna. Alhamdulillah. 12 Rabiul jatuh pada Nabi Muhammadin, lahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun pil gajah pil kaciri tilu qasidahan. Alhamdulillah. Lanjut ibu takulan gitu tadi mau woi jangannya dusun. Ibu, alhamdulillah. Lamun di dia aya nu ngabid'ah-bid'ahkeun kana maulid, lamun di dia aya nu ngaharam-haramkeun kana maulid, dengekeun bae, dengekeun. Lamun wani mah tageran hulu dipantog-pantogkeun, betul? Sajujurna mah eta jalma nu karitu barencong, wanina ditukangeun. Setiap abdi ceramah abdi sok ngomong kieu, bisi aya di dia nu ngabid'ah-bid'ahkeun kana maulid, abdi mantos ceramah moal geura balik. Hayu ngobrol jeung abdi sampai sejauh mana? Sampai ka ayeuna tacan pernah aya wan-wanieun. Borang wanina ditukangeun. Sajujurna mah ibu, urang memperingati Maulid Rasul, hal yang paling mendominasi, hal yang paling ada di dalam benak kita, rasa bungah urang ke Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Allah parantos nurunkeun Kangjeng Rasul, kemudian kita semuanya dijadikan umat Kangjeng Rasul. Ibu tingali dina kitab haula ihtifalu maulidi bil nabawiyyi karangan Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Husaini orang Mekah. Eta dina kitab eta aya riwayat kieu, ibu terang ka Abu Lahab, terang wow ka Abu Lahab. Wow di mana? Alhamdulillah. Abu Lahab orang Mekah, mamangna Kangjeng Rasul. Eta Abu Lahab pas ketika Kangjeng Rasul lahir, eta Abu Lahab toat eta Abu Lahab santosna toat eta Abu Lahab langsung ngamerdekakeun hamba sahayana nu ngaranna Duaibah. Saking bungahna eta Abu Lahab ketika Kangjeng Rasulullah lahir, makana eta Abu Lahab setiap poe Senin sampai ka poe kiamat engke, eta Abu Lahab menang karinganan siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Eta Abu Lahab anu jelas-jelas kafir, teiman ke Allah, teiman ke Kangjeng Rasul. Tapi subhanallah, karena Abu Lahab pernah bunga ketika Kangjeng Rasul lahir, eta Abu Lahab diringankeun siksana ku Allah sampai ka poe kiamat engke setiap poe Senin. Atuh komo urang biyuyun, betul? Umatna Kangjeng Rasul anu iman ka Allah, anu iman ka Kangjeng Rasul, ulah mang ulah reas, ulah mang ulah ragu, balasana fi jannatin na'im. Amin amin ya rabbal. Lanjut ibu, ci Kangjeng Rasul yuhsyarul mar'u ma'aman ahaba.
jalma bakal dikumpulkeun jeung jalma anu dipikabogoh. Contohna kieu, lamun urang keur hirup di alam dunia na bogoh ka Kangjeng Rasul, ngefans ka Kangjeng Rasul, eta di akhirat oge urang bakal dikumpulkeun jeung Kangjeng Rasul. Lamun keur hirup di alam dunia na urang loba kukumpulan jeung jalma-jalma anu soleh, maka di akhirat oge urang bakal dikumpulkeun jeung jalma-jalma anu soleh. Tapi sabalikna, lamun keur hirup di alam dunia na urang loba kukumpulan jeung jalma tukang mabok, maka di akhirat oge urang bakal dikumpulkeun jeung jalma-jalma tukang mabok. Tapi sebaliknya, lamun keur hirup di alam dunia na urang resep kukumpulan jeung tukang ngadu kotok, eta di akhirat oge urang bakal dikumpulkeun jeung tukang ngadu kotok. Misalkan kieu budak leutik ngefans kasih bowo nya bowo pemain TikTok teteo teo 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 teo, eta di akhirat sia bakal dikumpulkeun jeung bowo tolol. Betul. Jadi lamun nek ngefans maka jalma-jalma soleh, nek ngefans maka para kiai. Insya semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im, amin, bersama Kangjeng Rasul, amin, bersama orang-orang soleh, amin ya rabbal. Lanjut sekali deui ibu cinta ka Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Nabi, cinta. Lamun cinta ka Kangjeng Nabi, urang kudu terang heula ciri-ciri cinta. Urang kudu terang ciri-ciri cinta. Biasana jalma anu bogoh teh anu kahiji sok loba nyebut-nyebut kana perkara anu dipeka bogoh, betul. Biasana jalma anu bogoh teh sok loba nyebut-nyebut kana perkara anu dipika bogoh. Bahasa model sekarang, love is blind. Kaharti seruan itu arti. Contohna kieu Bu, misalkan abdi bogoh kana hiji awewe ngaranna Susi. Adi dengaran Susi. Bogoh kana hiji awewe ngaranna Susi. Rek ngaji, rek sakola, rek kaharep, rek katubang inget tak kasih Susi bae jeung ka Susi. Saking bogoh kasih si Kangjeng Rasul, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Sing saha jalma anu bogoh kana hiji perkara sok loba nyebut-nyebut kana perkara anu dipika bogoh. Rek dahar ngadalah japuh banget nasi Susi. Rek ulin papanggih begal banget nasi. Rek ngamon kebo ngadalah liang tai kebo banget nasi. Asup ka jero WC ngadalah tai koneng banget nasi. Asup ke jero kamar ngadalah toke banget nasi. Saking bogoh kasih Susi, betul. Eta cik santri anu ngaji kitab Kifayatul Azkiya ka istighraq fi bihari Susi, kaedanan ku si Susi, betul. Maksudnya lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul, urang kudu loba nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Rasul. Carana kumaha? Lobakeun maca sholawat, insya ibu bapak tingali dina kitab berjanji. Jalma anu sok loba macakeun sholawat ka Kangjeng Rasul, cik dina berjanji, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Surga sareng kanikmatan surga eta disayaukikeun pikeun jalma anu keur hirup di alam dunyana loba maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Subhanallah Bu, atuh katuran sholawatna, nek sholawat nariyah, nek sholawat ibrahimiyah, nek sholawat nuroniyah, nek sholawat kamilah, nek munjiyah, nek ismul a'dham, mangga asal ulah sholawat sarboah bae. Sebab sholawat sarboah betul. Pang pendek-pendek nama sholawat sallallahu ala Muhammad, insya tinggali ge Bu dina hadis Kangjeng Rasul. Cik Kangjeng Rasul, man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubasyirahu bil jannah. Sing saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Rasul
1000 sholawat maka eta jalma moal geura dimautkeun ku Allah sameme eta jalma dibebungah ku surgana Allah. Alhamdulillah. Ustaz 1000 mah berat teuing pikeun eceuk mah kudu masak, euseuh mah kudu ngaputan, eceuk mah misalkan kudu nyeuseum. Hiji bae ge geus meunang ganjaran. Tinggal dina hadis Kangjeng Rasul tadi anu dibacakeun ku MC. Alhamdulillah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Sing saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Rasul, hiji sholawat bakal diganjar 10 kabagus, diangkat 10 derajat, dileungitkeun 10 penyakit. Eta hiji sholawat. Kiai hiji mah cetek teuing tambahan. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Sing saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Rasul 10 sholawat diganjar menjadi 100 kabagus. Alhamdulillah. Untung tidak sholawat. Jawab nying kompak, untung tidak sholawat. Anu tengah jawab bisul 2 menit. Untung tidak sholawat. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Sing saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Rasul 100 sholawat diganjar menjadi 1000 kabagusan. Wa man shalla alayya alfan haramallahu jasadahu minaniron lam tamassahun nar. Sing saha jalma maca sholawat ka Kangjeng Rasul 1000 sholawat maka haram jalma eta ngarebek dina neraka Allah. Alhamdulillah. Siap maca sholawat? Siap. Ibu-ibu nu keur ngoret bacakeun sholawat jadi bae. Jadi bae. Bapak-bapak nu keur macul atau nu keur gawe di pabrik bacakeun sholawat jadi bae. Pamuda atau pamudi anu keur nangguan warung terus sumutna ngagayem bae. Maksudna loba maca sholawat. Betul? Siap maca sholawat? Ibu-ibu nu keur nimbang anak bacakeun sholawat. Bacakeun sholawat. Ibu-ibu mah lamun nimbang anak teh siga nu kasurupan. Bacakan sholawat kunama Allahumma sholli sholatan kamilatan. Cek anakna wasalim salama. Anak ajaib. Betul. Pan ibu-ibu siga nu kasurupan lamun nimbang anak teh nang ning keung geula gede geula dangkung geula bisa ngihan indung. Halal. Tuh dedek mah anak tah atuh pugu anak saha halal. Pugus jendol lagi mirip kasia. Betul. Anak raja di mana bungkus anak pangawan sapi. Betul. Tuh sing demis teuing bapak hideng emak gawang aku maneh mani geuneuk. Atuh keluarga ramehong. Betul. Bacakeun sholawat pamuda aya. Makanya saria pamuda lamun neangan pamajikan lamun sia hideung neangan pamajikan nu putih lajung ke anakna kopi susu. Ieu mah sia hideung pamajikan sia hideung atuh anakna gerandong tolol. Atuh sumut teh biasa bae. Lanjut. Tapi cek abdi pamuda lamun neangan pamajikan maning neangan pamajikan nu goreng. Anu goreng mah sampai kapan goreng bae saya tambah. Betul. Lamun sia pendek neangan pamajikan nu jangkung. Ulah ieu mah sia pendek pamajikan sia pendek atuh anakna siga bola ku kolondongan tolol. Betul. Mun sia jangkung ulah neangan pamajikan. Mun sia jangkung ulah neangan pamajikan nu jangkung. Engke anakna siga tiang listrik. Betul. Sekali ibu lamun keur nimang anak bacakeun sholawat insya mudah-mudahan barokahna maulid anu tacan resep maca sholawat sing resep maca sholawat amin.
anu geus rajin maca sholawat tambah rajin maca sholawat insya lanjut tadi pas lewat kadenge ku abdi eta pancen kiai leutik amat aya untungna jeung aya rugina jadi jalma leutik Bu. Aya untungna aya rugina jadi jalma leutik. Mana rugina? Pernah dina hiji waktu abdi ceramah ka hiji tempat jeung supir abdi jangkung gede. Kadang-kadang ai nansingan nyupiran nek ceramah mah kumanehna ge make peci, kadang-kadang make sorban, barang datang ka tempat sohibul hajat, barang datang ka tempat ceramah, aku dicium bolak-balikna supir aing. Aing teh dipaelu. Cik panitia minggir mang ulah halangan jalan tolong. Bagus aing jaina ge betul. Aya pernah oge dina hiji waktu aya tamu nek ngodang ceramah ka abdi. 2 jam ngobrol lagi jeung abdi. Ai barang menang 2 jam teh karek nanya, "Mang, ai kiaina mana?" Kiaina mana? Dijawab ku abdi keur sareah. Irah udangna engke minggu hareup. Saking enak abdi, betul. Tapi aya untungna mana engke pas tawaf di Mekah. Orang Arab gede-gede abdi leutik. Jadi abdi bisa langsung sulap salin kana papalangkakan orang Arab, betul. Ngan ge balik di Mekah ceritana beda. Cik orang Arab atau cik anu jangkung nyium Hajar Aswad seungit. Cik anu beke bau delan. Orang eta nu pendek mah dek nyium Hajar Aswad teu nyampe, malah nyium malah asup kana rokna orang India bala. Alhamdulillah. Lanjut. Anu kadua Bu. Anu kadua ciri cinta, ciri bogoh nyaeta sok daek ngajaga warisan anu dipika bogoh. Betul. Lamun urang ngaku bogoh ka Kangjeng Rasul, berarti urang kudu daek ngajaga warisan Kangjeng Rasul. Aya beraha warisan Kangjeng Rasul? Aya beraha? Aya 3 mah. Warisan Kangjeng Rasul aya 3 anu kahiji Al-Qur'an. Jadi lamun urang ngaku bogoh ka Kangjeng Rasul, urang kudu daek ngajaga Al-Qur'an. Kumaha carana? Lain berarti Al-Qur'an kurang ditanggepan lain. Maksudnya ngajaga Al-Qur'an teh Al-Qur'an dibaca kurang insya. Aya qiraatul Qur'an, aya tadabbur Qur'an. Lamun qiraatul Qur'an maca kana Al-Qur'an, ilmuna cukup ku tajwid jeung ku makharijul huruf. Tadabbur artina mikir-mikir isi Al-Qur'an, ilmuna teu cukup ku tajwid jeung ku makharijul huruf. Kudu terang ilmu tafsir, kudu terang ilmu asbabun nuzul, kudu terang ilmu nahwu sorof mantik balaghah dan lain sejabana. Makana kelas tadabbur Quran mah kelas para kiai, kelas para ajengan, kelas para ustad. Urang mah anu kelas ecek-ecek, urang mah gerak qiraatul Quran bae maca kana Al-Qur'an. Insya Al-Qur'an aya beraha juz Bu? Ayat 30. Suratna aya beraha? Ayat 114 hurufna aya beraha? Pernah ngitung huruf di Al-Qur'an pernah? Ayat 1.025.000 huruf. Insya Alhamdulillah ayeuna abdi bade naros kasadayana geus bisa maca Al-Qur'an anu pasohat geus bisa maca Al-Qur'an pasohat geus. Atuh nek iraha tolol pan kedeung deui ge bakal mod geus karorol ulah ku ngedul teu pacujur jurig geus kolot urang kudu daek belajar maca Al-Qur'an. Ibu bapak lamun maot hayang dibacakan Quran apa koran? Ija calalagernya ngejawab nama. Hayang dibacakan Quran apa koran? Laju enggeus bisa maca Al-Quran enggeus. Nek iraha
Makanya mudah-mudahan barokahna maulid anu tacan bisa maca Al-Quran sing daek gerak belajar maca Al-Quran. Insya anak kurang pasantrenkeun, dorong ke pesantren supaya daek belajar Al-Quran. Lamun geus didorong ke pesantren, aku anak kurang kudu ditoong-toong. Anak kurang ditoong, kiai lagi ditoong-toong. Betul? Atau kiai yang buka bujal pak. Anaknya kudu jajan, betul? Pamajikannya kudu beli bakso, betul? Dapurna kudu ngebul, betul? Iya masuk ke kiai gerak karena Allah kiai, gerak karena Allah kiai, gerak karena Allah kiai. Keur ngaji karena Allah kiai, urusan bayar listrik mah eueuh karena Allah, nah betul? Pernah tak aya kiai naik bayar listrik karena Allah? PLN ayeuna abdi mah naik bayar listrik karena Allah paling disetung kiai eta. Betul? Urang kudu perhatian kiai sorokeun anak urang kiai. Iya anak abdi wayahna pangminterkeun, pangawuh-awuhkeun kana Al-Qur'an, pangawuh-awuhkeun kana syariat agama Allah. Sangkan abdi ieu ketika di akhir henteu didakwah ku anak abdi. Mangga ku kiai nek dibeureum, nek dihideum asa ulah diperkosa bae. Bere eta kiai duit 1 juta mah tumpangan ku bea sadeka mah. Bere rokok sampurna mil sasolop mah. Eta kiai mamagahna ge semangat bu. Kadi ceng-ceng hati ceng siapa? Cek anak sia ceritana. Alif buah ta sa duar menang saming wadah kurang ocoyan ngaji di kiai eta betul. Insya pasantrenkeun anak urang pasantrenkeun insya supaya anak urang teh ulah sampai terjebak ku budaya-budaya modernisasi, betul? Supaya ulah sampai terjebak dan terhipnotis oleh budaya-budaya globalisasi. Karena kenapa? Karena budaya globalisasi loba jalma anu digoblok-goblok. Betul? Baheula mah Bu, lamun wanci magrib abdi tegera ka masjid atau tegera ka pengajian, eta ku emak abdi langsung digoeng. Tapi budak ayeuna mah deuleu. Pas ketika maghrib datang lain Al-Quran ditageran malah HP. Betul? Ibu-ibu terangkan HP. Baru udah kenal HP. Terangkan HP. Eta HP merek nangis macem-macem. Dimulai belacak bari. Hah? Abdi ngomong nang dari ai kuduna bibir saha. Sumut saha. Masalah buat loh. Lanjut kan masalah merek HP mah ulah kudu diomong-omong. Rek BlackBerry heug, arek Oppo heug tolol gitu. Rek Oppo, rek iPhone, arek Vivo, silahkan yang penting digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif. Ayeuna urang akurkeun jeung fakta realita nu aya di lapangan Bu. Barudak zaman now tos terbuai ku indahna internet dimulai Facebook, WhatsApp, BBM, Twitter, YouTube, Google, kumaha aing we cicing ulah komen. Betul? Keun masalah nu kitu mah teu nanaon, barudak zaman ayeuna internetan tapi polongona geus keterlaluan. Betul? Sampai mereka sudah berani mengakses situs-situs pornografi, mereka berani mengakses situs-situs tontonan seksual, tontonan yang tidak layak ditonton oleh umat Islam. Betul? Pada akhirnya mereka memiliki sebuah naluri untuk mempraktekkan apa-apa yang mereka hingga akhirnya ngabambatkeun ka bogoh tungtung nanaon loba parabola parawan jebol ti heula eta parawan eta balawan naudzubillah meng es cendol di kalapaan beteng cendol eueuh bapaan naudzubillah meng bener Bu sampai peribahasa kieu Bu. Hai barudak kudu eling
Indonesia kerti guling bukti ayeuna loba maling sela-sela pingbing. Naudzubillah min. Betul hei barudak kudu eling Indonesia kerti guling bukti ayeuna loba maling liang tai. Naudzubillah min. Sampai peribahasa kieu Karawang tempat berjuang, Cianjur tempat bertempur. Pahlawan zaman sekarang susu bujur sesa baturi. Naudzubillah min. Pan ayeuna mah usim LGBT bu. Usim LGBT terang ibu ka LGBT terang. LGBT lalaki boboh ka lalaki, badot boboh ka badot. Nek ngadu panapel bedug betul. Awewe bogoh ka awewe nek ngarapatkeun martabak betul. Hi naudzubillah min. Ya Allah eta ngadenge beja di Indonesia LGBT nek dilegalkeun. Ngadenge beja di Indonesia LGBT nek disahkeun. Ain abdi naros kamu hadirin aya tempat. Lamun LGBT di Indonesia dilegalkeun disahkeun, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Tolak atau lawan? Bubarkan atau biarkan? Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Abdi mah teu habis pikir eta kejalman kana ditu bu. Lalaki jeung lalaki asup ka jero kamar duanana, saling ciciuman, saling tatangkepan, ngasupkeun kana liang tai, dicabut loba taian. Naudzubillah min. Mudah-mudahan urang sadaya sing dijauhkeun dina virus-virus LGBT. Amin. Sebab cik Sayyidina Ali, alaikum bil mujallasatil ulama. Alaikum bil mujallasatil ulama. Pek urang kudu daek ngadeuketan para alimil ulam. Pinuhan majlis-majlis ta'lim, pinuhan majlis-majlis zikir, pinuhan majlis-majlis sholawat. Sangkan urang sadayana dijauhkeun dari virus-virus LGBT. Amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita raudatun min riyadil jinnan, taman-taman surga di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal. Siap bacakan Al-Quran siap. Lamun urang dacan bisa macakan Al-Quran, Al-Quran kudu dibaca, Al-Quran kudu belajar. Cikangjeng Rasul ikra'u, cikangjeng Rasul khairun ilahiyun yada Allahu ala saksin. Bahkan di hadis lainnya bahwa Rasul mengatakan sebaik-baiknya di antara kamu sekalian yaitu kamu yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Siap maca Al-Quran. Saentosna orang bisa macakan Al-Quran, eta Al-Quran kudu dibaca bu. Subhanallah. Ganjaran maca Al-Quran cikangjeng Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatun bi asyrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Cikangjeng Rasul sing saha jalma anu maca huruf dina Al-Qur'an eta hiji huruf dina Al-Qur'an bakal menjadi 10 kabagusan. Kangjeng Rasul ngomong koskil kula tacan pernah ngomong alif lam mim teh aya sahuruf. Alif lam mim teh aya 3 huruf, hiji huruf alif, 2 huruf, 3 huruf mim. Jadi sahabat anu maca alif lam mim geus menang 30 kabagus. Komo lamun menang salembar mah macakan Al-Qur'an betul. Insya Allah salat sapoe saputing wajib beraha 5 waktu. Lamun sawaktu sajuj berarti sapoe 5 juj. Ukuran genep poe eta geus bisa khatam kana Al-Qur'an. Ustad sawaktu sajuj mah berat teuing pikeun eceuk mah mangga geura sapoe sajuj. Lamun sapoe sajuj berarti 30 poe 30 juj betul. Ukuran sabulan khotam kana Al-Qur'an.
ukuran setahun 12 kali khotam Al-Qur'an. Siap bacakan Al-Qur'an? Siap bacakan Al-Qur'an. Cik tina kitab Tibyan, Iqra'u Al-Qur'ana li'anna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Maca kumaraneh kana Al-Qur'an karena eta Al-Qur'an bakal menjadi penolong ketika di akhirat engke insya. Saenggeusna urang maca kana Al-Qur'an, Al-Qur'an diamal. Salah satu pesan Allah dalam Al-Qur'an, wa ahalallahul bai'a wa harramal riba. Allah ngahalalkeun jual beli, ngaharamkeun riba, betul. Tapi kunaon eta bang keliling ngayapak, betul. Mudah-mudahan balik dina maulid urang sadaya sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Cik ulama al barakatu ziyadatul khair, barokah teh penambah daripada kenikmatan. Aya ulama sejen anu mengucapkan al barakatu khairun ilahiyun yada'allahu ala saksin, kabagusan anu bangsa ka pangeranan anu disimpen dina hiji makhluk. Eta ta'rifna barokah. Berkah dulurna berkat geus aya dina hareupeun masing-masing, betul. Berkah tuh dulurna berkat, mantos abdi ceramah bakal menang berkat insya. Mudah-mudahan orang sana sing dibarokahkeun, amin ya robbal. Lanjut. Anu kadua bu, warisan Kangjeng Rasul. Anu kadua sunnah atau hadis Kangjeng Rasul. Amalan sunnah Kangjeng Rasul kurang kudu diamalkeun. Contohna mana? Contohna sholat tahajud. Pernah udang dipenting? Pernah udang dipenting? Nek naon? Nek kiih deui nya pangharusan ngomongna ting bating, naudzubillah min. Udang dipenting maksudna tahajud. Sebab eta tahajud diantarana amalan favorit Kangjeng Rasul. Jadi lamun urang bogoh ka Kangjeng Rasul, urang berarti kudu daek maksakeun sholat tahajud. Eta saking favoritna Kangjeng Rasul ngalaksanakeun sholat tahajud. Menurut riwayat, menurut hikayat, eta sukuna Kangjeng Rasul bareuh. Aya orang dia sukuna bareuh aya. Kunaon? Kacocok orai. Betul. Ku penyakit biri-biri betul. Kangjeng Rasul mah sukuna bareuh saking ku kebal-kebalna salat tahajud. Mantos salat tahajud Kangjeng Rasul memacakana Al-Qur'an. Mantos salat tahajud pikir ka Allah, istighfar ka Allah, padahal Kangjeng Rasul mah tos dimaksum ku Allah. Tos dihampura dosa-dosana. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosa anu kalewat Kangjeng Rasul mah tos dihampura. Dosa anu dihareup geus dihampura Kangjeng Rasul mah. Tapi subhanallah Kangjeng Rasul semakin dihampura dosana ku Allah, semakin rajin Kangjeng Rasul maca istighfar. Beda jeung urang mah semakin lebih ngalakukeun dosa ka Allah, semakin ngedul urang maca istighfar, betul. Mudah-mudahan barokah maulid urang saeun sing daek salat tahajud, amin. Iraha eta salat tahajud di lampahan nisful lail, pertengahan peuting, ukuran jam